Wilujeng tepang deui, salam sehat sareng tetep semangat. Dina waktos ieu urang medar tema wewengkon tempat kuring matu atanapi daerah tempat tinggalku. Bahasa Sunda kelas 4, pangajaran 8. Eusi dina video ieu bakal dipedar maca kamus alit nama barang dari suatu daerah sareng pancen. Maca nyaritakeun mudik lebaran. Dina hiji paguneman mudik lebaran, barudak masing-masing nyaritakeun pangalamanna. Aya nu ngarasa resep mun mudik teh, aya oge nu nyebut hoream sabab teu tahan ku macetna perjalanan. Tapi sakur nu marudik mah sok aya we pangalaman nu bisa dicaritakeun teh. Barudak nyebutkeun masing-masing kadaharan atawa karajinan khas nu kasohor di lemburna masing-masing. Aya nu nyebutkeun karajinan di Garut, Bandung, Purwakarta, Sumedang, jeung nu sejenna. Carita pangalaman maranehna teh tangtu bisa nambah ilmu pangaweruh jeung papada baturna. Jadi lian ti ngebrehkeun rasa bunga, bisa silih mere ilmu nu bisa jadi teu saendengna diajarkeun di sakola. Kamus alit mudik hartosna pulang kampung, resep itu senang, hoream malas untuk melakukannya, kasohor itu terkenal, ilmu pangaweruh artinya ilmu pengetahuan, ngebrehkeun sama artinya dengan menunjukkan rasa, bunga itu gembira, dan saendengna selamanya atau terus menerus. Ngaran barang ti hiji daerah. Bedil atau senapan angin karajinan ti Cipacing, daerah Sumedang. Keramik nyaeta karajinan ti Pleret, Kabupaten Purwakarta. Jaket kulit nyaeta karajinan ti Sukaregang, Garut. Sareng topi karajinan ti Cijunti, Purwakarta. Sapatu terkenal di Cibaduyut, Bandung. Sareng anyaman kerajinan tangan di Tasikmalaya anu tos kasohor. Agar kalian dapat memahami, lebih paham, lebih mengerti, silahkan kalian ambil buku dan pulpen mengerjakan soal-soal ini. Pek esian make kecap nu disediakeun di handap sangkan kalimatna bener. Silahkan isi dengan kata yang disediakan di bawah ini agar kalimatnya benar. Kalian boleh mengisi dengan kata keramik, Cipacing, Cibaduyut, kasohor, bunga, hoream, ilmu pangaweruh, mudik, jaket kulit, atau Tasikmalaya. Sesuai dengan kalimatnya harus tepat. Nomor 1, biasanya tiap daerah mempunyai makanan atau kerajinan khas, titik-titik. 2, misalnya kalau tidak sedang musim pandemi COVID-19 itu tentu saja banyak sekali orang dari kota begitu. Yang ketiga, betapa titik-titik jika bisa bersilaturahmi pada saat hari lebaran. Keempat, senang sih senang mudik itu, tetapi saja merasa titik dengan macetnya perjalanan.
5. Cerita pengalaman mudik lebaran itu bisa menambah titik-titik. 6. Kerajinan titik-titik itu terkenal dari Pleret Purwakarta. 7. A. Tidak harus pergi ke Paris jika ingin membeli sepatu itu, karena titik-titik juga bagus modelnya. 8. Kemarin saya mendapat hadiah titik-titik dari paman, katanya membelinya di Garut. 9. Anyaman itu berasal dari titik-titik, begitu bagus terlihatnya. 10. Mang Odi membeli bedil angin atau senapan angin dari titik-titik untuk berburu burung. Begitulah tugas untuk kalian. Semoga semakin bersemangat dan ilmunya semakin bermanfaat. Hatur nuhun, terima kasih.